Tunduk kene. Oh, ay mana emang penting kesare emang Mila eta Mila sahurnya Sahur. seja maneh puasa-puasa eta meni rokna melikus kitu. oh eta mana baju kunaon sih Di model lebih parah Orang doang kan tuh nu rapih mah pokona urang. Ih, saya tahu tawon itu sayang itu gitu aduh anak mau balik Sarina datang sih anak negara rawe iya araya lu nya kira penting pas kieu jang geus ngarariung deui wae sia kita di gara rawe mustahil jadi ngarariung konsumsi sedekah keur tahlil sia rek gawe coba kitu coba eta nu bener make calana teh atuh polambu dipapake coba Aisyah buset teuingan hayu geura mararek gawe ka ditu siapaan ku aing titah ngejo encan jang ke buka. Itu yuk, ngalah itu yuk, ngalah jambu yuk. Loh, Gusti, geus mandi mah mandi segara kieu. Nyaho tadi Arulin teh ka mana meureun teh ngomong-ngomong Arulin budak teh. Capek. Tuh kenapa tandona? Aduh, Gusti, ka mana itu nya Bu Sari teh nya? Sari emang kan dia. Ya ka dieu. Ka dieu aya emangnya. Biasana ge sok kontrol rada sorean. Oh, gitu. Ija tunduk kene. Oh, ay mana emang penting kesare emang Mila eta Mila. Sahurnya Sahur. seja maneh puasa-puasa eta meni rokna melikus kitu. Oh, eta mana baju kunaon sih? Lebih parah Orang doang tuh kan. nu rapih mah pokona urang ngahargaan ka bulan puasa. Ke sia mah dicarekan ku Bu Sari sia. Tempo gede susu. Bu Sari mah gede amak jabar jeung gede susu mana namanya. Ih kitu-kitu ge da beunghar meunana. Kan bae can datang ieu. Oh gitu. Oh gitu, heeh. Oh, yang kemarin ge bahasa eta kan aya Pokona mun datang Bu Sari kudu dipuji. lain ai Kudu dipuji-puji pokona ulah-ulah eta mah. kayak heula aya mana ku Bu Sari teh kamari talatahan teh tah horedan itu oge kebon jambu anu belah ditu jeung si Jamila. Heh, emang ujang pernah jadi tengah mejaan sih, kayak carekan sih. Da urang mah titah nyangu, titah ngejo di dapur. Yang percaya puasa-puasa kieu. Jangan kayak buka, maksudnya da itu jambaraha. mana deui Oh, dalah tuh belum. Ayo jauh. Saya tahu. Ih, dalah tawon. Ih, itu saya itu. Ih, belum. Aduh. Halo, aku Ratu Lebah. Kenapa kamu mengganggu rumah kami? Akan aku kasih pelajaran kamu biar tidak bisa berbicara dengan jelas. Hahaha. Anjing. Dodo, kemana sih Docul sih tadi benang buka malang di gana. Tadi Kurang kalau lupa. tadi kamar mah tadi tuh Dodo mah kalah dikeprak tuh dage. Teh nyaho Dodo mah yuk terus yuk. Itu yang heula tuh bulu. Mana sih? Halo, masih tidak mati dan tidak halo. Itu Docul kalungnya sih itu gunanya tuh bangetnya. Itu. Naon? Tadi sulit ke Malang dulu tadi. Ibu Suara jadi gitu. kumaha disarekan mah
Kamu cari dulu kumaha. Atuh ke dicalekan sih aku. Eta teteh Ija ku Mas Sali. Kumaha atuh. Ih kumaha Dodo. Oke dicarekan sih aku teteh Ija. Ya kayak kumaha itu si Doclo kalunya ku Mas Sali engke dicalekan tadi UTBB aja. Mangkatnya. Nyaho tadi mah aya di hareureupkeun dapur juga nama Arulin jeung baturna da. Ai saudara nu mana sih? Ya adina si Adi urang si Dodo nu ganteng tah nu bukna pirang. Da aya budak doan di ditu baroloon gara roreng boloon pisan. Ih sia eta teh anak angkatna Bu Sari sia eta teh. Anu mana? Itu si Doclo. Si Doclo. Ayeuna kan Bu Sari teh ningali aya budak terlantar tah. Bu Sari mah dibawa dititipkeun ka Amang di dieu. Oh, jadi di dia meureun. Cenah geus we mendingan ku Amang we di maturan Amang di saung cenah kitu. Tapi karunya nyamang eta sarena meni di dapur kitu. Ya kan ayana di saungnya kumaha tuh da cuma bisa dibagus-bagus geus ayana di saung we. Tapi teu daekeun di kamar manehna. Tara itu teh sok aya we di dapur kan mah cenah di dapur we cenah itu sok karunya sakepeung mah yang berendah geus biasa manehna hirup sorangan cigana mah gitu nya anak terlantar atuh. hidang-hidang teuing nya. Aing ngadenge mah cenah ada ibu emakna teh maot eta teh budak teh. Bapana kawin deui. Nya makana eta Bu Sari teh istilahna ningali si Doclo teh karunya gitu ningali terlantar teh langsung diadopsi teh cenah. Udah urang dek sare di jero da babarangan dah sempit udah teu mahi. Ya nya tapi teu nanaon keur manehna mah aya di saung geus alhamdulillah. Alhamdulillah nya daripada kahujanan ya Mang nya. Kan ari Bu Sari mah jadi karakterna emang keras gitu nya. Tapi ningali budak terlantar kitu mah teu tegaan. Antena mah bae. Ibu Sarina oge ngomong. Bu Sari Datang sih. Anu di gararawe ieu araya apa eueuh nya jarang teh kos kieu. Oh, Jang. Geus ngarariung deui wae sia. Kita di gararawe mustahil jadi ngarariung kos sedekah. Keur tahlil sia rek digawe mos kitu coba eta. Nu bener make calana teh atuh kolambu dipapake coba ai sia buset teuingan hayu geura mararek gawe ka ditu. Siapaan ku aing titah ngejo encan jang ke buka. Tah aing mundur ampel ka ditu kulub. Hah. Gusti atau Mas Ari nyaho da ieu teh naon anrok anti reungit gerah apem ijah teu reungit mama sok teu nyaho nya gaul mah itu gaul. Oh mah ieu teh urang teh dijadian oge pada bulan puasa bulan puasa pakai nu kos kitu tuh seksi teuing tuh. Haridang kot arabatan janggol cikalong sia. Itu bulan puasa atuh sia teh saeutik mah. Sia masih mending sia mah ongkos leupeut. Lah ieu. Kos nurek nyair coba make kolambu. Meni kabina-bina ai di omong pu sampai sem. Kos monyet arek ngenyo. Belum kosnya mah ida. Tamata. Urang onam ieu masih katutup. Tak imane ta? Masih toh eta baju naon can jadi sia teh dibawa ka dieu. Urang sopan bulan puasa. Sopan naon ieu ngalawae ieu. Bukan sarwana eta mah Mung teh meuni seksi banget. Mana tah baju benih kos kitu. Emang naik anu balalan hiji oge aing boga pagawe teh ka bejo itu. Mila. Geus nang kitu karorenan meuni. Naraman pisan nya armu karandul pisan gawe teh. Aing kebon aing alabatan lowong salabuana coba sia eta. Daripada dieu dicarekan wae. Aing mun teu butuh-butuh teh mah bung deui gawe dieu. Heeh, keur bulan puasa ke lebaran nya teu boga duit. Ayo. Mojang. Ada si Doclo ka mana? Tita tadi di tanganku, mah eueuh geuningan. Geus ka leuweung, geus ka kebon, geus ka solokan, mesti ka bawa palit eta budak, mesti di Lebok Buaya Citarum. Antau ka mana meureun istuning eta budak ti isuk da. Aya eueuh di dieu Mojang.
Ai ditonton udah gede mah pas ya we jangan anak uncik budak teh. Tadi mah ngaraya da aramang di dapur jeung di Dodo. Ah, ojang. Ai si Dodo anak saha? Ai si Dora mah engge nyaho eta budak anu rada miring saeutik geuning rada kurang sasifat. Ai si Dodo anak saha ojang? Wawo, mana wawo? Aing karek ngadenge da. Di dia jelemana? Kan eta mah adina Ija. Ijahna di dia jadi ngikut mainnya. Nya mah eta teh adi Ija mah ganteng budakna ge mah. Ganteng-ganteng di mana? Eta nage kos kitu. Ada lagi muasana lagi kos meong congkok. Beda. Cangkok kumaha meni lanceuk lagi meni gelawing kieu mah. Eta tong eta panaon eta Masari di tukang. Mana? Ngahiang mah eta dengek. Tukang foto. Lain. Udah kurang nuker main. Oh, buah-buah meureun Masari. Atuh hayu mang urang geura tempo mang. Hayu mah urang Ya tempo. itu teh eta teh. Daun ampel kadinya lumayan dah aing jang coba sabel ke urang. Ampun, teuing sia eta rok meni ada kolambu aing. Disarekan sih aku teh Ija sama Masali. Ha eta sia Dora ti mana? Tos mos salah deui tos ulin ya sia. Eta Dora ti mana si maneh? Oh, koclo. Ai sia kunaon ngahiang wae kos Bang Bara. Ayo jangjing. Eta kunaon sia eta sungut sia. Ya teh tadi seret ku Oden tadi si Dodo. Tadi dia ke teteh, jadi benang ku Oden si Dodo tuh menyong. Kenapa? Nyao atuh eta budak. Gusti Buset. eta negara deui kitu di Tengaran. Sia menyak kos itu bukan penjong seteluk jambe. Kunaon sia eta banget sia buset harindul kitu geuning sia eta. Eta sia Dodo tos ti mana? Ampun. Oh, Dodo mah teh. Buset. Ai sugan aing teh hilku teh eta ngadongku wae. Si anak saha, Jang? Ujang apa nang sia? Sebut nang naon? Ma eta teh adi uing ma. Adi sia. Sakitu kasepna eta meni glowing oge. Buset, sugan aing teh hilkun teh. Ai ma sok sabarangan wae aing ngomongnya. Hampuran neng. Aing juga teh lain jelema, juga teh kos kitu nyengir wae itu da itu kos Kemarin kita tanggap eta bahasa aya nu hajat tuh. Dasar Gitu. ieu topeng monyet, padahal mah kasih duit. eta teh. Heeh. Lain teh heula. Sia teh doclo, meni aing neangan meni udar-idar ka unggal kebon, ka unggal empang di tangan paling sia besi kucur di lebok lele. Aing jelema mah jengkol di deuk bareng ahiang wae eta kos kitu. Kunaon sia eta? Oh, eta suarana meni kos kitu nya. Ahiang wae kitu geuning sia doclo. Kunaon Jang? Ah, Kehela mah, ai anak mah eta meni kucel-kucel teh diurus salah si mah anak lain. pugu aing teh tos balanja, aing teh aya cek aing teh naon anu ngaringkuk wae, cukup teh aing anjing, teh koer-koer ku aing kitu. Tong teh jelema ngalieur teh anya diwiwirep aing dibawa balik, maka dia. Pikiran dia mah aja pas aja anak oceng. Ah, maka dia wae ku aing. Karunya mah mencari lagi di dapur eta Gusti teh. Nyakon di dapur oge da molor di mah molor dia molor. Ah, nyakon. Geus sutukeun atep tah eta dia eta heula tah. Lain teh heula eta aing budak mun cari dulu kitu sia da colo coba ge ngomong sia. Ge bawa ka bengkel we. Nama menjadi aku Odeng jadi itu ngomongna doco. Buset, aing kabina-bina teuing, aing mah nyol ke dapur, nyele budak kos kitu nih buara rangep kitu kabina-bina. Sia kos tenggelan bejong sateluk jam. Buset ija. Gusti Ija, mah. aduh aing detik aing pulang ija. Pak jeung lo. Buset deh. Gusti mah ya Kabina-bina, tronton ah, goblok, nabrak. Gila, milah dia. Teh. Kenyang Action, udah. mulai. Sudah 3 action.
Oh, ada licin. Kan udah ada ngomong lagi. Tadi kan terus. Aisyah di gara rawe apa mau? Bocor. Tadi ulah ningali ka Oh, dia, ulah nempok. ningali kamera. Lor, mana didinya we tak didinya icing. Ulah jauh teh. Entong lewat ka dia. Di jauh ge geus jerendang teh eta. Ya tuh orang bergerak tuh dia tuh. Di dia tak icing tah. Di ditu. Di dia berada sasak teh jangan karat data. Iya. Geus gerak 2 3 action. Anu di gara rawe ieu araya apa? Oh nya. Jarang mungkin kos kieu. Oh, Jang. Kamar anu di gawe ieu. Aya di dieu. 2 3 action. Kamar anak ieu jelema teh. Jang. Jauh teh. Babas teh. Jauh teh di dia tah. Oh jauh teuing. Iya. Soalnya kamera iya amun di dia moal beunang. Bujur hungkul jadi di dia ya. Di dia di Dirinya tah. 3 action. Mustahil arek gara rawe make baju kos kitu coba isi aja. Saya teh make sam kita kolambu. bocah. 2 3 3 action. Oh, ai dada aset di mana dada? Siang kadon Arulin. Di mana eta Mila? Mila lain.